Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabab ngajawab salam najag-jag pribados oge rada ngajam sakideung mah gitu. Alhamdulillahilladzi nahmadu hamdan bila goyah wa naskuru syukron bila nihayah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man adzama maulidi kuntu safian lah yaumil qiyamah. Faqala aidon man anfaqa dirhaman fi maulidi fakaana ma anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rada diringkes da sakideung deui. Satu acan pribados isi kana waktos karena dinten ieu mah nembe tepang di dieu sadayana. Ti payun udah lapunten ka sadayana tina rupi pidosa nu patali sang sadayana agungna alitna lahirna sareng batina. Kinteuna bade ngapunten. Alhamdulillah syukurlah kasolehan mana sadayana. Kanggo ti pribados yagi ti kamari sadiatena sami-sami kaos ngapunten pisan. Ibu-ibu ya pribados teh pangkolotna umurna teh sok. Neangan anu salureun pribados asa teu pati aya. Hampir rata-rata budak we teh. Pribados pangalaman ditanyakan si ieu madrasah butut kadua bedug. Malah masjid ge teu pati alus berjamaah eueuh gitu. Di tahun galunggung meletus lagi teh. Mulai dicalikan ku pun anak anu pangresana seuna di dieu asal pokok mah. Saat wayeuna ieu pribados ngalaman masjidna teu tinggalin teuing ti batur. Sakurilingna ieu adegan asa rada leuwih ti batur mah jaba pasantren teh jeung sakola ongkoh itu teh dia teh. Asa rada mewah we tadi. Malah tadi ka kuping pun anak cenah sasasi teh 27 gitu tempat. Rasa ingat pribados di Cikatomas kercan aya mobil kemana-mana ukur sakadar motor gitu ge nu kosong gitu. Pribados sasasi teh 27 tempat. Pembantu teh jam 3 dongkap tina pangaosan teh teu kusios sareta subuh lantaran tas subuh pengajian deui. Alhamdulillah ku Allah dibere jag-jag ngan pangresa calon gitu teh pribados geus kolot tepang di dia ingat jam mukni ieu teh tah pribados teh maksana ngadorong jam mukni supaya ke atasan. Alhamdulillah disaurkeun ku anjeunna tadi malah nepi ka ayeuna anjeunna ngajam 1000 kitab mah yang sedekah cenah tuh mata didoakeun ku sadayana. Ngalaman pribados nu sedekah jam mukni teh hiji Pak Haji Tatang Parahanul Hakim keur pangaosan jam mukni di sisi kene eta mangitaban anjeunna teh dalam wakadi bantun ke atasan mah can aya batur meureunna di kitaban heulana di sisi belah kidul mah anjeunna liren Pak Haji Uu jeung ayana Pasekda muncul sakumaha Pak Haji Tatang talikeun urang dilaksanakeun cenah ku abdi Kang anjeunna 2000 kitab da ti pribados meserna teh kontan ka pribados mah teh sanggup mere teh ngaduitan ku anjeunna dibagikeun Tasikmalaya 2000 mah jalmi teh haladi sadayana sabaraha kali masihan anjeunna alhamdulillah keun misi anjeunna teu pati hadir kana pangaosan ngan ngabagi kitab mah pangresa tadi ngabagi kitab 1000 kitab alhamdulillah ngan impa di jengaos ongke. Nah mudah-mudahan malah teh bisi ayong aya janten bupati entong ka dieu ka ditu pangresa maka supaya ieu kitab teh Indonesia sadayana kawaris ku ilmu jamul mukni
Jadi ngalaman pribaros ti mimiti hiji santri di Karawang ge mumukni teh. Nepi ka ngalaman ayeuna mah di Trans Studio teh 5.000 jelema mah aya. Malah ayeuna tieun masjid hawana jam mumukni di mana sok satungtung aya merek mah itu teh. Ngan pilaku makekeun urang teu masihannya. Alhamdulillah. Dikaitkeun ayeuna kana bulan Mauludnya. Maulud teh geus rada akhir ieu teh. Tapi keun wae ai mauludan mah. Da sanajan awal ge teu ngalaman urang lahir Kangjeng Rasulin. Sabab lahir Kangjeng Rasul mah tahun 1571 Masehi. Jadi perbedaan antara lahir Kangjeng Nabi Isa jeung Kangjeng Rasul teh 571 tahun. Kangjeng Nabi Isa 3 tahun setengah ayeuna. 33 tahun diangkat, patrah di 500 tahun eueuh nu ngadidik matak nagara Mekah teh jahiliyah teh. Ari jahiliyah teh disetirna ayeuna ku nafsul imaroh. Nafsul imaroh teh apa? 7 baladna teh. Apal ibu? Nafsul imaroh 7 baladna. Lamun dibejakeun ku pribados keuna ka urang moal keheul. Hiji zaman koret. Nafsul imaroh teh koret teh. Di urang teh matak urang ge lamun beunghar koret eta teh cicing nafsul imaroh. Jadi boga dahareun teh boro-boro aya kuno sejen ku anak mun kasorot amun awewe mah. Naon sabab moal bisa usaha awewe mah teu da naon make dibere dahar ruang koropes. Zaman jahiliyah mah kitu memeh Kangjeng Rasul lan titel jadi rasul waktu dilahirkeun teh eta jahiliyah. Jadi mumpung dibantuan ku anak oge. Pan ari urang boga anak awe ampun, pan tereh-terehna nyunang ka kolot teh anak awe sabab 15 tahun umurna, 17 tahun umurna geus ayeuna nu nyundak teh. Mun minantu urang teh supir. Pan meunang duit ngampihana budak urang nya koret-koret teuing ka urang itu. Tuh mun tabrakana budak batur teh itu. Mun tukang nyadap nu naekan kalapa mata kabung teh budak batur ngan lamun nyieun gulana budak urang moal koret-koreting ka urang gitu-gitu rag-rag tina kabung budak batur. Di urang mah kitu tapi waktu harita mah boga anak abdi di ruang koropes beh ditu nama zaman Firaun anak laki di pencitan sabab sieun ka ani karajaan Firaun teh ari beh dieu mah sabab udagan berkilat bertingkat berpangkat mun usaha loba nu ngadahar moal beunghar ari awewe dahar wungkul matak di ruang koropes anak untung ibu-ibu teu kasampeur dina saat nu harita nyaresa keneh nepi ka ayeuna alhamdulillah tah kaduana nafsu imarah mah mika sengsrem kana dunya teh haripeut kana dunya teh hirsu kana katiluna nafsul imarah teh sok sirik pidik mun batur ayeuna maju teu betah urang malah batur meuli motor urang nu teu daek molor. Ieu teh nafsul imarah. Kaopatna kibir. Matak urang Arab teh mun ambek de belaan ayeuna satekar kebek eta teu aya ras-rasanana mau ge di urang najan galak tarangakan anak. Domba sapi jemuding nincakana cekene jungjungkeun tapi urang Arab mah anak di ruang koropes teu nyaaheun teh tu kalimana eta enak takabur ka genepna sawat katujuhna ambek tah di mana jama ngamilik eta teh itu teh nafsul imaroh zaman harita mah sabab nu ngadidik pengajian seperti kieu jalma-jalma teh jahiliyah. Ku alor di Roma kalakuan jahiliyah teh mata dicaritakeun dina Toret dina Injil oge bahwa engke bakal medal nabi akhir zaman. Ceuk dina Toret annal kaukaba alladzi wa marupun bisa biti indakum idza saro min maudihi bahwa waktu ruji nabi akhir zaman. Di mana bentang anu tara maju salila-lila di mana geus maju eta ciri medal nabi akhir zaman. Dina Injil annana latal ya bisata ida aurokot waktu Nabi akhir zaman korma hirup ngan teu daunan di mana geus meupeui daunan ciri medal Nabi akhir zaman
eta alamatna bukti dina waktu lahir Kangjeng Rasul. Eta teh zaman jahiliyah. Jadi rek ngabalikeun ngalahirkeun Kangjeng Rasul teh tina kajahiliahan kana ka ahli sunahan. Ieu oge ngayakeun ayeuna mauludan teh rek ngabalikeun kalakuan-kalakuan baretos salah ayeuna sina bener. Ngan ari setan mah ngajakan salah we. Tuh, ari iblisna nyarek bener. Jadi iblis nyarek bener, setanna ngajakan salah, pan sarua we keneh teh kitu. Malah cek setan ye mun rek ayeuna ngorkes pastipal deukeut masjid ameh ayeuna sarolat dekeun ka masjid tukang salat dekeun ngorkes teh kitu sih sabenerna mah lain ayeuna nu ngorkes darek salat ieu urang teh ka ku setan dikitukeun ieu teh cenah mauludan atawa maulidan ngan pribados munaliti ari kecap maulidan teh naon dia teh aya maulidan isim zaman, aya maulidan isim makan. Aya mauludan ayeuna itu isim maf'ul, aya maulidan teh eta teh masdar mim. Sanajan maulidan masdar mim tapi bimana mauludan majaz mursal min itlaqil masdar wa itu isim maf'ul. Jadi memperingatkeun kana Kangjeng Rasul dilahirkeun. Lamun maulidan isim zaman jadi maulidan tina ina masdar mim dikarepkeun isim zaman. Zaman naon waktu lahir Kangjeng Rasul teh? Zaman jahiliyah. Rek dibalikeun supaya ulah ayeuna cicing dina jahiliyah urang dibalikeun supaya tina salah teh kana bener tina kore teh kana bageur. Mata dicontoh anu Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul mah welas asih kanu miskin, sumawon ka budak yatim. Pada wareg ku paparin kudahareun jeung pisalin akuan ka urang kampung calik sarta ngariung tara angkuh jeung adigung sanajan ka urang gunung itu lahu Kangjeng Rasul tak ceuk dani geuning eueuh koyokeun Kangjeng Rasul mun boga umur 1000 tahun urang nu 1000 tahun dipake ngalem Kangjeng Rasul moal beak alemeun di Kangjeng Rasul mah alhamdulillah ieu tanyak nangsi mauludan sanajan geus akhir ge hadirna majama teh loba begitu teh ngan duka rek kaberedahar duka moal teh ti iraha miti mauludan saperti kieu teh ampun anyar keneh da zaman Kangjeng Rasul mah belum pernah ngalingkungkeun masyarakatna memperingati anjeunna zaman ayeuna Abu Bakar Siddiq 2,5 tahun, zaman Sayyidina Umar 10 tahun, zaman Sayyidina Utsman 12 tahun setengah, zaman Sayyidina Ali 5 tahun, can ngajaran ngalingkungkeun masyarakat memperingati lahir Kangjeng Rasul saperti kieu. Satu pangheulana teh Pasaid budakna Abu Hasan Ali. Abu Hasan Ali budakna Mang Baktikin. Ngan kasohor saat muharita raja yang terkenal di dunia Al-Malikul Mu'adom Mudoparudin mikir supaya umatmu akhir kasapaatan aringet jalma-jalma kana zaman lahirkeun Kangjeng Rasul diayakeun lingkungan mauludan korbananya 10.000 hayam nu dipencit 5.000 doban nu dipencit ngan teu kacaritakeun sabaraha kintal beasna tangan dagingna mah saperti kitu 7 poe 7 peting lain ti jam 8 pika jam 10 tak didena mun ditawar pika jam asar komo we daek nama itu lamun aya dah hareuna 10.000 hayam nu dipencit 5.000 domba nu dipencit nu tukang sasauran anak ulama ahli fuqaha tasawuf sa masing-masingna sabisana tak urang rajin ayeuna ngadares dina deba wadoharo inda wiladatihi hawariku wa ibu gaibiyah waktu lahir Kangjeng Rasul sadunya gempeur kabeh urang ge lamun saya mangarasakeun kagempeuran sabab lain caang tina asar sifat tapi caang tina sifat kudrat Allah boro-boro sodong deukeut sodong jero ge eueuh anu nyumput harita teh kabeh caang jadi waktu lahir Kangjeng Rasul teh dunya teh gempeur lain lahir Kangjeng Rasul bisa nyeun gempeur sadunya lain gempeur sadunya bisa nyeun lahir Kangjeng Rasul Allah ngalahirkeun Kangjeng Rasul Allah ngagempurkeun sadunya dina waktu lahir Kangjeng Rasul kudu nyaho di Allah atuh tin lahir Kangjeng Rasul teh
ngan geus ka 7 penting tukang nuliskeun ayeuna kana riwayatna kempreng pananganana mikir jadi kempreng ieu teh buah-buah cenah ieu teh kuring teh kawalat kieu teh keur mikir kitu leng teu inget poho we ka alam mulki ka bra dibukakeun ka alam malakut ngagebracang ngimpen tepang jeung Kangjeng Rasul mun urang keur sare ngimpen tepang jeung Kangjeng Rasul moal bisa nyiptakeun rusul salian teh jelas mah eta teh sahabat dina batina mah beda jeung ngimpi papanggih Ki anu tah eta bangsa juri ge bisa nyiptakeun kitu ditaros Kangjeng Rasul sileng cenah suganu bingung nya naon ieu teh kempreng panangan cenah nuliskeun riwayat pangaresa kumaha ieu teh ridho atawa teu dikiekeun teh ceuk Kangjeng Rasul tuluykeun perjuangan anjeun diusap nu kempreng teh da teh kalam dunya cager eta teh tah riwayat nu ieu teh disambut ku Imam Busairi kam abroat wasiban bilam siroatu teu dilagukeun sorana goreng beda jeung pangaresa tadi pirang-pirang teter dokter penyakit teh lolong dibawa ke dokter teu awas lumpuh diusap teu cager tapi ku Kangjeng Rasul menu lolong ditiup awas nu ayeuna lumpat nu lumpuh diusap cager tak riwayat eta teh baheula masuk diturutan kurang mun ngajina teh debata barjanji na tengah-tengah rimong teh aya baskom bede deui si cai herang di mana geus tabarok taya Allah tah nu pangli buru-buru teh cai herang dileueut bisi penyakit dina patuangan dianggap peureuh bisi tarahum malah lamun teu lekeun payu mah sok dipake si beungeut cenah eta teh panyipuh alhamdulillah wa syukrillah ngan ieu teh mauludan gede mauludan leutik mauludan gede aya keresekan mauludan leutik kok keresekan lah mauludan tukang dahar mun keresekna nyesa tina nu aya mauludan gede mauludan tukang dahar mun keresekna kurang tina nu aya mauludan leutik kitu we tamit ngan baheula pribados ngalaman gandidi teh pangtabahurna ena ilmu masantena teh di Madura can ilmu ngaji hikam harita mah mun nyarosna hikam teh geumpeur sarea oge ngantara lila sasauran 5 menit kan dituluykeun di anu jelema teh reok ka ditu da can tamat teh nah 10 menit dituluykeun di anu reok di kotak loba we hayangeun ngupingkeun teh sakedeung Ariana mengaji teh setengah jam saja tuh warengkeun ngupingkeun mah yang deui teh. Urang mauludan gede seperti mauludan Imam Syafi'i saurna teh. Sabab Imam Syafi'i sauran. Manjama ikhwanan liqiraati maulidin nabi wa hayalahum ta'aman. Ba'asahullahu fil mahsari maswada salima sidikin. Sing saja ngumpulkeun saderek-saderekna nu jauh di geroan deket di toelan rek membuka riwayat lahir Kangjeng Rasul nu aya di suguhan leuwih dibekelan gitu teh taku alo bakal dihijikeun jeung para surasolin di masar teh jelema balas hayang sok sedekah naon sabogana urang Cibantar sadekm da tukang ngarang ngaon doma ta teh narungtun doma meunang 2 likur doma na teh hayam mah geus teu kaitung urang panyadungan tukang nyadap nyeun gula sadetetenong 6 leg di masjid teh sok ngurek dibikeun ka tukang ayeuna sasauran kumpulkeun ka masjid kabeh doma teh pingping sapingping teu dikeuretan dioporna teh hayam diduakeun wakta nu dibacana teh deba di Masjid Cibantar anu 12 ka 11 gedena teh lantar hareupeun agan ajengan kolanding mah teu pati dekeun asup sieun titah maca anu macana sa Wahwer Apandi ajengan Turalak ajengan Sulaiman bangsa gede kitu we nu bangsa leutik mah boro-boro make kendek asup maca hareupeun agan Korea ngalokan oge
Jadi di masjid teh atuh langkah jelema langkah ngan pinuh ku dahareun. Dan dikumpulkeun ka masjid kabeh. Geus tabarok taya Allah cek agan ieu. Mun ngadahar kana rezeki mauludan, darahna 40 poin yang diri urang. Bang mentakeun pangampura kanu ngadahar ayeuna rezeki mauludan. Sing hayang ngadahar rezeki mauludan mah. Jelema tukang dahar dibere mah kitu. Anak dikeprokeun teh wae berebut teh jelema sameunangna nu ti luar oge dah hayang aya dahareun itu. Menta eueuh nu mere. Jalma anu meunang opor doma sapingping sieun anu menta diasupkeun ka jero jasa. Nu di luar menta teh keun dibere di sapatu kepruk ka masjid di sapatu. Jadi mauludan gede di Cibantar di sapatu ka masjid. Can ngajaran madang gede deui pikayeuna teh. Mauludan leutik we. Kabeneran ayeuna pribados teh da geus munting mauludan hayu. Naon rezekina keresek. Ya 5 10 nyaranakna teh tuh aja mak nu saeutik mah nu datang ka bagian 3 sewang teh teh mauludan gede. Tuh. Ari lauk nu hanya kana keresek mah nu sapi inung panangan jair nu hideung teu aya nu gede teh kitu. Mencit hayam geus moncor keneh kana bakiak. Oh nu gede mah teh. Tapi lamun datang caah mah 3 kilo si porong bebeja limpas tina balong ka RT teh. Hayam geus 4 kilo aya datang cekak mah teu kapuncit bebeja teh. Disampeur ku cekak mah hayam gede, disampeur ku caah mah lauk gede ngan disampeur ku mauludan leutik. Keuna cek Kang man anfaqo dirhaman. Malah teh Sayyidina Umar man anfaqo dirhaman fi maulidin nabi kana rofiki fil jannah. Jalma sodako panji satalian ka mereka lahir kanjeng Nabi jeung kami di surga dijamin masuk surga. Abu Bakar Siddiq mah nyodakohkeun panji satalian masuk surga. Ka mana mah pajalana? Ye, minallahi ilal dalillahi. Nu matak urang teh ahlilah teh dibagi 2. Apal Bu Pak? Ahlilah dibagi 2. Mun ibu jeung bapak mulih ti dieu teu apal ahlilah dibagi 2. Isuk aya mauludan hadir deui nya Bu. Hiji ahli dohir ma'al iman. Kadua ahli batin ma'al yakin. Mun ibu jeung bapak ahli dohir, panca indra nu 5 ningali kana dohir ieu aya nu katingali ku soca, aya nu ka kuping ku cepil, aya nu karasa kuleta, aya nu karabak ku pandangan itu ahli dohir ngaranna tah alus sotenan ibu. Lamun aya imanan, socan nu ieu ningali kana montok pare, alus sotenan lamun aya imanan. Socan nu ieu ningali kana koneng pare, mun aya imanan alus sotenan. Di mana ningali kana montok pare eueuh imanan mah resepna kana montok pare. Boro-boro leumpang hayang nepi ka Allah, da kabeng baku montok pare kae payar halu. Ilamu ka Bandusawati. Kumaha bisa leumpang tepi ka Allah lamun ayeuna karingkus ku karesep montok pare. Kudu kumaha teh ye pare montok teh aya sabada eueuh. Nu aya sabada eueuh teh barang jieunnan. Sanunyana Allah jadi tekarkeun Allah teh aya sanajan can kapanggih ditekarkeun Allah aya itu iman ngaranna ngan yu'bil ghaibi iman kana gaib. Ahli dohir alusotenan lamun iman kana gaib. Ningali kana diri urang ayeuna aya asana eueuh. Tak ieu teh nunyeun teh saha Allah. Jadi Allah teh aya ditekarkeun aya sanajan can kapanggih. Eta yu'bil ghaibi iman kana gaib. Allah Quran anu pangheula dibaca kurang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Nu kumaha muttaqin teh alladzina yu'minu bil ghaibi jalma nu iman kana gaib. Da teu kapanggih itu da. Itu ahli dohir ngaranna. Jadi asohibul bait adokuma fi baitihi jalma nu boga imah leuwih terang kana kaen di mana. Mun jalma tukang dagang ningali ayeuna rambutan beureum nu alus sotenan ningali rambutan beureum lamun inget ka Allah ngabeureum rambutan itu aya imanan. Tapi lamun remak resepna kana beureum rambutan pedah di jerona aya asem jeung amis teu inget ka Allah ngabeureumkeun rambutan mah eueuh kaimanan. Naon ladang mauludan teh?
Dewa ladang meludan. Jadi malik ti dia orang menjadi ahli dohir kudu aya imanan bil gaibi, iman kana gaib Allah. Anu kumanu ahli batin ma'al yakin. Ahli batin na ye rambutan beureum asalna hejo maju. Nah rambutan bisa nyeun maju tina hejo kana beureum. Lain Allah ngamajukeun rambutan nu hejo sina beureum. Alun boga gawe ngamajukeun lagi di mana apal kapangi bisa ngamajukeun bisa apal jeung sifat di mana jeung sifat kapangi nu ngabogaan da teh eta apal jeung sifat yakin Allah aya karena eta gawena katingali mun cara jelema nangtungna katingali bisa gawena katingali nangtung jadi bisa jeung gawe tak bisa na itu sifat gawena nangtung di mana ayan teh pan eta datna jaid nangtung teh tadat Allah teh nu ngabogaan apal jeung sifat itu pira jadi yakin fakramun ahli batin ma'al yakin ahli dohir ma'al iman. Pamarentah ngusahakeun genah lipar lohir subur jeung makmur diserenkeun ka jangan warbun gopur mah keun nyeun jalan mah ceuk pamarentah kukuring kok beda aya duitan. Warbun gopur mah duitan eta mah keun bae. Ngan tadi pangresa binasa. Wah, bara ayeuna rebutan nu ditanggung jawab ka muga-muga anjeunna panjang dusana bisa ngedarkeun ilmu jamu mukni sabawah anjeunna kabeh. Malasna sa Indonesia kabeh sing meunang ilmu jamiul mukni mun ahli dohir ma'al iman, mun ahli batin ma'al yakin. Satungtung can tepi kadinya muga ulah ka dipisahkeun arwah jeung jasad. Jadi ibu-ibu jeung bapak-bapak lamun ayeuna urang teu meunang ahli dohir ma'al iman, teu meunang ahli batin ma'al yakin, usahakeun tanyakeun ka lanceuk ka dikatakan ka baraya ngaji tong waka eureun sabab ilmu can aya ngaji geus eureun mah wal jahlu bila ta'lumin kal baqori bil hayatin. Nu bodo teu daek ngaji maluka sapi eueuh hirupan. Boro-boro leutik awakna gede awakna ge sapi teu hirup mah teu mahal hargana. Sok taroskeun ka ibu carogena 75 kilo beratna teh baras gede teh ngan hirupna geus eueuh pan bebeja ka Mang Amil teu sanggup saputing deui reurejengan teh lantaran geus eueuh hirupan jadi teu mahal geus eueuh hirupan mah. Wal jahlu ma'atalumin kal baqori mayatin nu bodo daek ngaji maluka sapi aya hirupan borobog de awakna leutik awakna ge hirupan mahal hargan matak 3 bulan 6 juta payu 10 bulan 5 juta teu payu karana eueuh hirupan mangpang meungpeung urang hirup piara kahirupan dina diri urang saperti miara barang mahal iman ilmil yakin anu yakin hakul yakin kahartos. Muga-muga ieu pasantren pengajian ditanyaknang si mencitak jadi muqarrabin jeung arifin satungtung can jadi muqarrabin jeung arifin tukang ngadidiknya jeung nu didikna muga-muga Allah dipisahkeun arwah jeung jasadna lemes teu pantes badang matak nerag lumatakeun pamugi abi hapuntenna panutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.